Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sabada lami urang sadaya tengah hanca kana kitab jurumiyah. Dina kasempatan ayeuna urang lajengkeun kana hanca anu salajengna nyaeta babu mansubatil asma. Ari ieu eta bab ngajelaskeun isim anu dinasabkeun. Beres kamari ngajelaskeun isim anu diropakeun, ayeuna tumandang rek ngajelaskeun isim anu dinasabkeun. Taya disebutna babu mansubatil asma. Judulna babu mansubatil asma'i. Ngajelaskeun bab isim anu nasab, isim anu wajib dinasabkeun. Lobana aya 15. Sakumadina kitab al-mansubatu ari pirang-pirang isim anu dinasabkeun eta khomsata asyara 15. Isim anu wajib dinasabkeun lobana 15. Hiji wahia jeung ari khomsata asyara eta al maf'ulu bihi maf'ul bih. Berarti nomor kahiji tina isim anu wajib dinasabkeun teh maf'ul bih. Taya tarkibna maf'ul bih, i'robna kudu nasab. Balik deui. Isim anu wajib dinasabkeun lobana aya 15. Nu kahiji maf'ul bih. Hiji we heula dibere gambaran maf'ul bih. Tangke dina babna anu leuwih jelas. Panu disebutkeun maf'ul bih teh sakumaha anu bakal dijelaskeun dina babna nyaeta wa huwal ismul mansubu alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Isim anu dinasabkeun anu kakeunaan ku pagawean. Contoh maf'ul bih samemeh kana babna ieu gambaran maf'ul bih. Dorobtu neunggel kuring. Jaedan ka jaed. Ta ieu nu jadi contoh maf'ul bih teh lapad jaedan. Ta ieu nu jadi contona jaedan maf'ul bih. Logatna maf'ul bih teh ka tah. Ieu lamun mangih logat ka ieu galibna maf'ul bih. Ieu jaedan nasab tah. Nasab jaedan teh alamat nasabna patah, sababna isim mufrad. Tingalian deui dina bab i'rob. Ta ieu dorobtu ieu mah enggeus ti heula dibahas dina bab marfu'atul asma. Dorobtu neunggel kuring. Dorobtu neunggel kuring. Ta ieu doroba asalna dorobtu teh fiilna teh doroba, ieu fiil madi. Tingali deui dina bab fa'il. Tuluy kakeunaan ku domir mutakalim wahdah jadi dorobtu.
sakuma dikias doroba doroba dorobu terus engke kapangih dorob tu dorobna ta ieu tu disebut fa'il domir. Geus ieu mah balikan deui tingalian deui. Sabab nu dibahas di dieu mah bab isim anu dinasabkeun nyaeta lapad jaidan ta ieu jaidan maf'ul bih. Isim anu dinasabkeun jaidan teh isim ciri isimna tanwin. Jaidan teh nasab alamat nasabna patah. Pangna jaidan di alamatan nasab ku patah sabab isim mufrad tingali dina bab i'rab. Ari ngaran maf'ul bih teh cek tadi isim anu dinasabkeun anu kakeunaan ku pagawean ieu jaidan kakeunaan ku pagawean. Ku pagawean saha ku pagawean si kuring naon pagaweanana tenggeulan neunggel kuring jaedan kajaed berarti nu kakeunaan ku tenggeulan teh si jaed ta ieu maf'ul bih. Tapi balik deui intina isim anu wajib dinasabkeun lobana 15 nomor kahiji maf'ul bih. Logatna maf'ul bih teh ka. Mun bahasa Jawa ing. Nah, heupeula sakitu tangke bagian wal masdaru nomor kadua nate masdar. Wallahu a'lam bishawab.